Kasih lo. Saya kan ieu. Hei, mana padua? Marane merek lumpat ka mana budak? Saha bae anu geus manggih eta benda kudu ngalakonan naon anu aya di jero eta benda. Lamun hanteu maneh duaan bakal cilaka. Ha ha ha. Curik. Aduh. Anjir, hujan di bae. Ih, kakarawe mancing. Tapi bohang serih. Aja lu mana ini? Goblok. Aing ngompol tadi dulu. Bang, lu udah nyawa aing teh. Loh. Tenangin, Ben. Kajen mecak tiis. Ini lain. Iya. Iya bener, Sep, gubuknya Sep. Iya, tah. Tadi teh non Cipeundeuy. Cipeun, berarti itu daerah Cipeun deui. Daerah Cipeundeuy berarti telah Lebak Separa teh beradinya berarti. Lebak teh tah. Tah tah gubuk. Tah. Gubuk. Iya jika teh ya. Anu tilasan teh. Tilasan naon sih? Petilasan kolot urang baheula meureun. Baheula teh. Anu ti da mah pernah ngobrol Mang Dedi teh. Mang Dedi. Itu direnovasi cenah Mang Dedi teh. Jadi gubuk ieu teh. Heeh, Mang Dedi mah nya apalah aya sejarahna cenah, nyawa sejarahna. Cuman sabaraha orang meureun nu apal teh gitu. Urang mah teh nyaho budak ayeuna mah. Komo gitu nyaho. Berarti mana ge urang ge nyaho cek kolot baheula nya. Oh, Berarti itu salah satu situs ieu oge nya maksudna nya bisa petilasannya peninggalannya. Sejarah oge Terus ieu kumaha ya urang? Geus manggih ya gubukna tas ya. piring deui teh da istirahat tungkul di dieu mah. Ladinya he. Heuh teh di Lebak Separa mah. Panas. Tapi mucaknya dia nya. Oh, jadi ncap di dia mati Adam. Oke lah, di. Oi, Ayo lah kenal. Di asa teh teh. Lebak Separa teh ieu. ieu Lebak Cemara. Ieu aing sok ngeusik baheula teh di dieu ya. Ieu Lebak Separa teh ya. Terus mari kauna ya urang. Deket jembatan. Jembatan Nah, harus burung berarti ya? jembatan eta. Itu burung itu. Berarti daerah jembatan urang sisir ieu. Aing nambah dia ya. Tama amis euy. Habis. Warna pink. Iya bener ya jembatan ya, tah jembatan tah. Jembatan apa? Tapi kok saya nggak bendung ya? Hah? Handap sih, saya biasanya. Mati bari itu tuh, suluba itu.
Iya bener-bener iya. Bener tuh. Tuh. Tuh selanjutnya kan ya, sarua warnanya coklatnya. Lokasinya sarua tah, deket iya sasak. Nah, iya arana Sumur anu deket lebak. Lebak Lebak anu mah sumur sumuran. daerah wetan. Aya ge nu aya sumuran mah di Curug Mang Misjan. Arana naon eta info daerah mana? Ya, iya. Lebak, moal ngarah ada lebaknya paling lebak wetannya, lebak di wetan, Pak. Oh. Aran daerahna teh naon teh? Bang Pul lan Iya, Sukaresi, daerah Sukaresi. Sukaresi. Tah, ieu mah Sukaresi nya. Kan berarti orang muter ya ka dia ya tah. Nah, muter ya. Tadi urang ti ditu ti Angsana. Di mana? Bang sana lor. Ti Angsana Lor. Ayeuna ka Sukaresi. Muter berarti teh. Buru sore ya. Jauh deui cuk. Sukaresi nya. Berarti lewat Grogol. Sumur nu deket lebak pokona mah. Teangan. Tah, sep. Ieu lebak nanti sigana mah ieu. Sok geura temporina petana. Portal leungit. Rumah petana ku si portal deh. Wah, aing bahaya ieu. Punya cek aing mah dah. Aneh-aneh we. Aing harek nyebrang di tadi mah. Emang aing nyaho jalanna gitu. Leuleut petana. Gua dapet teh kan Sisi unggul sama. Sedikit ya. Gus. Jadi kudu sari ya. Kudu sari teh. Di kitanya. Tuh. Kita di daerah mun di pertama di daerah Sukarsi gitu ya. Eta hayaran Sukarsi. Nah, ya Sukarsi itu mun di urang mah perbatasan nu ka Pucuk Sawit ya. Pokoknya di sawit nya di nya. Heeh. Terus kan lebak non. Mang Misjan enem. Tadi teh curug Mang Misjan tadi teh. Terus tadi urang oge non. Jadi itu arah nu aneh di non Citungtung. Citungtung tadi teh. Terus Cimana Herang. Cimana Herang. Terus anu tadi nu urang ngalewat teh non. Jadi Cikadu. Dan teu nyaraho aing mah. Mun eueuh peta ieu mah urang teu nyasar. Udah sari oge. Heeh. Jadi di pertama arana urang teu apal teh, urang mah apal teh daerah kidul daerah kaleh gitu. Geus. Pertama lebih jelas aran baheula na teh. Tapi kideung deui peng aya bendungan teh belah dinya tah. Leutik tah. Bismillahirrahmanirrahim, moga-moga teu nyasar.
tahan. Ah, hujan. Nah. Ini pen. Hah? Iya. Apa tuh? Nah. Ciri-ciri nama ta. Tadi orang curug deh. Iya meren tuh, apa itu meren? Oh iya, Sep, ada tangkalan dua. Ini ruyukan, berarti ruyukan tuh iya meren ya, ruyukan tuh. Kawan, ini ibu tak? Ibu itu jagong itu. Ibu. Berarti orang asup pada itu. Hah? Sebelum tengah-tengah merentah. Cepetan lagi. Kayak gembangan sumur sini. Apa lurus Sep? Cek mana? Tunggu dulu dah. Pendapatannya Sep ya. Wah, iya itu tempat itu ya. Wah, ciri-ciri nama euy, ciri-ciri nama euy. Pen! Video! Video! Yo! Ayo tengah video! Mana? Pakai! Mana tuh Sep? Pen. Woi, iya cigaretnya Pen. Mana? Iya gitu. Oh iya Sep. Sumur. Oh, sumur kan jadinya ada ciri-ciri dah. Eta, tah. Pohon belum kuyukan. Ya iya meureun. Iya, Awi. nya lokasinya di belah mana? Di jero sumur gitu. Jangan. Tuh, udah dekat tuh. Bilang di jero sumur di jero cai. Sumur. Ya eueuh dia mah patokan. Atau apa? Jangan Pen. Di sela-sela meureun, Pak. Dari itu meureun tuh. Itu timpalan dari itu tuh. Pen, ayo wo. Aja tadi. Awas ini mah.
orang kaya, orang benar. Alhamdulillah. Orang beunghar ya. Bisa dulu enggak? Rek lah. Yeuh lamun jerona eta rek meuli naon lah maneh. Punya meuli mobil. Mobil anu bisa ngangkut pare ambe tong aing tong ieu make motor jeung leumpang. Terus jeung rek meuli sawah aing mah geus lah maneh naon. Aing rek ngabangun imah. Heeh. Terus nate erek mang melikeun non paranti masak jeung indung uing. Kancah. Kancah. Heeh. Terus aing merek kawinan aing mah. Nyangan dua aing awewe ge. Opat lah. Opat tobat teuing. Iya ambek panceg. Bismillah ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 anca. Nah dia. Hidung, Sep. Kain ini mah. Kain hidung, Sep. Mau mandi jero kain ieu. Meureun. Aya berlianan ieu teh. Ya. Hidung, Sep. Mana ya? Naonan? Baju doang. Cuman nu kieu di parapatan ge loba. Si aing mah capek-capek kukurusukan aing. Jong euy. Naon ieu? Tulisan wungkul loba tulisan nu kieu mah. Graha Ampi Wibawa Mukti. Naon artina eta teh? Terus naon di tukangna ieu gambar coret-coret ieu? Ieu mah peta. Loh, Allah, saya Peta anu tadi. Peta anu tadi sarua. Sarua sih ini eta. Sarua peta da. Ya Allah, urang ieu. Saurang itu meureunnya. Tuh, Citungtung tadi Cipeun deui. Cimana herang, Cikadu, Tah Kirisik, Sukarsi. Sukarsi. Berarti tadi urang teh peta Kodasari. Peta Kodasari. Astagfirullahaladzim teh nyaho. Juga tadi peta harta karun. Dong atuh ieu mah. Kumaha ieu? Yeuh, pikeun maraneh anu hirup di zaman modern ayeuna. Ulah poho kana sejarah. Ulah poho kana naon-naon anu ditinggalkeun ku nenek moyang maraneh baheula. Nyaeta berupa bentuk peninggalan sejarah atanepi perilaku anu pibenereun tur ngajaga kelestarian budaya adat jeung alam. Yeuh, jerona harta karun nyaeta mangrupa baju anu aya gambar peta Desa Kodasari jeung aran-aran lokasi zaman baheula anu maraneh moal apal ayeuna aran-arana sareng tulisan Graha Ampih Wibawa Mukti anu ngandung arti graha nyaeta gedung, ampih nyaeta berhenti atau sembuh, wibawa nyaeta kehormatan, mukti nyaeta pemberani atanapi anu bisa diartikeun gedung tempat berhenti para pemberani anu dihormati. Disimbolkeun ku bangunan Desa Kodasari. Oh, gitu jadi. Bener oge nya. Heeh sih. Baju ieu bermanfaat. Heeh. Ieu Bikin teh anak muda ayeuna. jadi ambe nganyahokeun sejarah Tulisan ieu jeung peta ieu aran-aran denah lokasina. bener oge nya benernya. Pak mana nyaho teh lokasi-lokasi di dia. Nyaho. Urang teh sebagai anak muda teh henteu lupa nama-nama zaman dulu. Nah, tah soalna naon ieu teh pemukiman tah ieu teh di lembur teh sakieu. Ieu teh luasna ieu teh kabeh teh Desa Kodasari. Gede nya. Gede ieu nyampe ka arah ka ieu Mekarsari. Wah berarti lengkap ya. Lengkap.
Berarti nya orang teu sia-sia. Sia-sia iya harta karun paling berharga ya adalah sejarah. Iya, Situs di dia di lokasi itu. situs budaya Oh, Sumur Koda. Asal usul desa Kodasari. Kodasari. Berarti yuk orang alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya tim harta orang harta karun bawa lah. Lebih-lebih di harta karun. Lebih-lebih harta karun ya urang. Alhamdulillah. Tong dijadikan tempat nu kieu teh jeung menta-menta. Heeh. Eta ini nama itu sejarah hungkul, sejarah orang cuman melestarikan, mengabadikan, ngarawat lah. tong sampai para ruguh gitunya. Abung-abung mata kadalah. Rek naon sih nu kitu mah coba barokah. Yes, Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. yes, of course, baby. Assalamualaikum dulur, you di order baju terbaru dari Juhe Channel ya. Tulisan depan Geraha Ampih Wibawa Mukti dan gambar di belakang peta desa Kodasari. Buruan order sebelum kehabisan. Oh nya lupa, awas yang ori yang ada label CC clothingnya ya. Awas poho. Hatur nuhun, salam sadulur Juhe. Hatur nuhun lur sudah menonton tayangan terbaru video ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dan tonton terus kelanjutan videonya hanya di Juhe Channel.